Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di Tikoro TV. Alhamdulillah di episode ayeuna kasumpingan komunitas ngagoes di Koropeak nami goesanana teh komunitasna teh KNBC. Naon teh KNBC teh? Cuma KNBC teh naon KNBC? Komunitas ngagoes bareng Koropeak ngagoes Koropeak ngagoes bareng babarengan. Community. Kuma. Koropeak ngagoes babarengan komunitas ya gitu lah. Community Ya, artinya. community. Tah ieu salah sahiji komunitas nu aya di Koropeak. Loba sebenarnya mau komunitas nu aya di Koropeak teh. Aya Bobotoh Koropeak di Koropeak teh nya. Terus aya Sanca Talaga. Terus aya KBK Sanca Talaga eta pencinta alam, KBK Koropeak Baraya KB atau mah pemuda-pemuda Koropeak KB. Terus ayeuna aya deui KNBC Koropeak ngagoes babarengan community cenah. Jadi dia salah sahiji sesepuh-sesepuhna anggotana sabaraha hiji? Nu aktif ayeuna mah mungkin ada aya 15-an lah hanya. 12 urang hampir 12 urang lah aya. 12 urang? Aktif. Nu aktif teh lumayan. Pertama ayatnya 30. 30 nya termasuk baheula keur sepeda sok bareng alamat hari teh. Itu ngan dipikir-pikir daripada ngagoesem mending ngaburuh kan cenah. Mending ngurukeun asuh ikut sepeda. Tapi ayeuna mah hayang deui Riz. Asli ayeuna hayang deui gitu, hayang deui hayang deui punya sepeda gitu, hayang sesapedaan. Tapi embung saludeng jeung komunitas ieu guys mun kudu apal sasapedahanna teu euleum anjir ge. Tapi da mimiti mah memang Ripuh heula. heeh, ripuh heula. Heeh. Dan kaditunakeun mah saeutik. Pokona mah saeutik mah didorong mah tuh masuk. Dia teh sanggup didorong gitu. Pokoknya matador mangitanya. Jadi kieu dorong. saya mah ka Dorong, gitu. Gunung Linggaratu nya lempang. Iya, mah sepeda diangkut ka luhur. Anjir cita ieu geher komunitas teu euleum cinta ieu mah KNB nya barudak ngagoes gitu. Berarti aya hampir nu aktif mah 12 berarti ayeuna nya. Ka mana we eta mun sok ngagoes? Nu seseringna gitu ya mah. Rutinan we kan per minggu berarti nya ieu mah. Sok hari naon? Tiap minggu. Tiap minggu. Minggu. Kamu Tiap Jumat minggu. paling ka Godong. Godong. Oh, eta mah trek deukeut nya. Pemanasan. Iya kuncena ka godong mah. Pemanasan, ngisi heula tenaga. Oh, Siapa yang Jangan. ngomong? Manaskeun tuh. Manaskeun tuh. Jadi minggunya ready. Iya, benar. Ngahancakeun malam minggu berarti nya. Benar. Minggu keur malam minggu mah. Nya keur malam minggu gitu maksudnya ngahancakeun malam minggu gitu. Benar. Matak PRW-na dicana we ka mali ka godog. Oh gitu. Muun. Supaya nuturkeun anu bawahan-bawahan di handapna. Kayak RW mana ya lah RW mana? Ahmad. Oh, RW hiji. Ahmad. Oh, nya. Oh, sarua eta ge sok ngagoes. Mulai aktif. Oh, iya, Mulai aktif berarti nya. Aktif, tapi Salse eta ge. Oh, Ya ngaguruan. Paling jauh ka mana? Paling jauh mun Pameungpeuk ge. Pamumpuk. Pameungpeuk Pameungpeuk, terus Bandung. Bandung gitu. Gehel. Tegal. Jalak Harupat Jalak Harupat. ka Batu Jajar. Batu Jajar. Berarti beneran PP PP. Pulang pergi. itu dong yang jika saya cek gitu nya lamun saya cek mau diangkut laku mobil baru diturunkeun ieu mah digoes ti dia kene Goes. Anjir. Pulang goes ka dia. pulang ngagoes deui Goes deui balik ka anjir dieu. gelo tan cicuk saya oge hoream masuk ka komunitas eta gitu sieun di ospek langsung ka Pamumpuk anjir Di Bandung teh muter. ka mana Mapa we Apa tuh jajar kan itu. kok batu jajar kan itu Batu Mapai- Jajar. Bari balik sisi teh bari. mapai sisi Bari ulin ke tempat ulin gitu. mapainya kok Bari balik tapi tempat ulin di papai gitu nya Papai. oh benar tah ieu salah saya cicuk saya oge komunitas minculak nu kali tapi sok aya trouble gitu nya aya namanya trouble mah aya wae nya trouble mah lamun nu teu kuat we ieu mah bener bisi aya minat gitu lamun teu kuat aku Pokona mah mah apa oge mineng kram. heeh Tuh itu tuh. oh Keur teu kuat mah tungguan. tungguan we tungguan. Kajin balik puting Ulah bareng. Kudu bareng init bareng balik. Bareng deui. Bareng deui itu tinggal tinggal. Karena lagi pabarengan, Sampai ka Pak. malam Bener-bener. oke gitu. Sampai sampai ke malam lamun malam make center teu Henteu lamun Ay, kamalaman mah kecuali kecuali mah ka hati ku saya oge lamun penting udah panonna jiga ucing. Iya we anjir tuh we. Ah, ada kurung panonna. Karti ya rek bari kuting ge. Jadi ieu menan disebutna teh gaidna menurutnya di hareup gitu. di mana aya mun hiji tempat nu can ka Sabah. Hah?
Ieu di Pampayun gede. Oh. Pernah nyasap di mana? Di mana? Di Parentas. Parentas. Bener-bener inget asa di dinya nya nu ngadongeng di Parentas teh kumaha eta dongengna. Harita. Ke Vietnam. Iya. Aya soraana curugna teh aya. Ke curug nu mana heula? Paradesi. Paradesi tukangeuna Ciparai beh dituna. Asupna teh berarti anu kalemun yang seling hiji buligir. Buligir tadi dia mimitinya kan pemiti. RT. Lain sa RW Riz. Sa RT. Sa RT eta teh buligir teh. Emang saeutik eta mah heeh. Tah hari naon hari tabas kejadian nyasar gitu kumaha bisa nyasar gitu? Salah jalan. Salah Salah jalan. belok. Salah jalan dan Biasa, eta jarang-jarang ditempuh ku Dan memang bener jelema. mah. Emang bener Nah, jalur emang buligir bener. mah. Jalur beligir mah amun nu sanes mah tiasa motong kan pertama jalan buligir motong sama. Benar. Keluar Salah belok di asuk-asukan we. Allah, teh hungkul ekstrimna Mapai, teh. iya. Mapai leuweung we. Leuweung, ya. Oh, tapi Jalan sakieu anak gawir. Ya. Gawe. ada aya jelema mah. Eueuh. Terus bisa balik deui kumaha? Hujan gede. Ya kalau hujanan. Can hujan dah mah. Can hujan? Can hujan. Oh, Ya. Ini tuh Ini hujan hujan. Ternyata teh dua gunung, dua bukit teh nya ngaliwatan teh kan Dua gawir bukit, susukan. heeh. Naik deui, Naik deui. susukan teh naik deui dah. Jadi jeung aya mitos kieu apa di dinya mah. Di naon curug Paradesi mah eta teh hiji curug aya 5 dinya teh Riz. 5 di daerah eta teh. Curug. Ciparai, Paradesi, terus anu katingali lamun jalur Parentas aya hiji. Anu asup keneh di Pamengpeukna. Oh nya Aya ya eta ya hiji. ya. Terus bae ditueun Paradesi di jero hiji. Jadi eta teh sasakalana teh cenah dukanya walau alam mun saya pernah ngobrol jeung sesepuh di dinya Pak. Jadi si cai eta teh sabenerna mah mengkolna teh kudu ka Garut. Mun secara logika ningali doyongna Nya. eta teh cai teh bahayana teh kudu nem ka Garut. Ka urang. Ka Garut duka naon sababna musababna gitu. Jadi si cai teh limpahna teh ka Singaparna. Terus cenah bisa ieu teh dibalikeun ka Garut. Tapi kudu aya naon disebutna teh pais nilem atuh naon 1000 siki make ieu naon dibungkus ku daun aren teh naon lain daun cau naon aren teh naon atuh kawung dibungkus ku kawung aya sugan teh nilem teh lauk nilem lain 1000 teh gitu tumbal jelema Riz walau alamnya dong yang eta mah jeung saya ge boga carita Jadi apa aja boga cerita serem di dinya teh da memang kealaman gitu. Malahan di episode samemena 2 anjing cebeng pernah ngebahas eta di Ciparai saya mah. Di Ciparai pantanganna di dinya teh teu meunang mawa daging jeung lauk, Pak. Jadi ulah di dinya teh. Ciparai teh. Di pokona daerah dinya Iya, we ulah mawa daging jeung ulah mawa lauk gitu. Da bener kejadian. Mawa daging ti handap datang ka luhur daging bersih. Keregalan bersih masa aslina ieu saya nu ngalaman sorangan ya mah di Curug Ciparai teh harita sing horeng pas ngobrol jeung sesepuh di dinya nya kitu termasuk Paradesi terus anu nyeret ka Pamengpeuk eta kan bahena lain kawana raja lain kasicena raja si caina teh ka Singapura balik deui ka ditu eta teh ka ditu jadi sumber cai nu di luhur tah eta hungkul Tapi memang ka ditu mundur ada mundurna nya. heeh lamun logika mah ningali di nu kontur taneuh ka dieu ka urang kuduna mah gitu kan walau nya eta mah da kersani Gusti Allah nyasar harita teh di dinya teh gitu Asam. jam sabaraha Riz Bahra Tapi berangkat jam sabaraha berangkat di dia Genap, jam genap. Jam 6. jam genep Nyampe Parentas teh 7 lah. sekitar jam 8 lah. Jam 8, Pak. salapan naon Kapan isu? Isu-isuna jam salah. 3 jam kan itu Heeh. anjir gelo asli ya Asli. serius 3 jam Di Parentas sekolah ya hewan ya benar heeh tadinya jam 8 Kasusina aja jalanan. nya kasucina raja nya kadinya da kanu motor ge kasucina raja paling Kulawing. Sekolah Iya, lagi Ciparai berangkat. nya. Apa kapang gua kadinya kan. Iya. 3 jam. 3 jam. Kepleng. Kumaha ngagaroes teh aing teh ka hati. Terus di Parentas ka Parigina eta ka Curug eta 2 jaman. 2 jaman. Di lembur di warung lah nya di lembur Parentas sampai Ka Buligir. Heeh. Sekitar 2 jam lah. Di Buligir asup Jam deui. 11-an lah nyampe. Lain teu tatanya heula gitu kumaha. Aya survei mah geus dia teh lewat
lewat naon Internet, HP. YouTube, Eta anu gitu. salah teh. Kan emang jalur eta, Nah, emang iya, aya jalur anu di anu luhur, dia mah. aya dua kan. Kobe. Ayo lobe. Jalur emang aya jalur di luhur. Heeh, Di- heeh. Kan dia kan yang jalur nu ka hiji mah eueuh informasinya. Ya, Emang dia pas tepi ka dinya teh nya aya nu keur ngarit nanya dia ge. Cenah ka Curug Paradesi paling mah. Biasaan ka dieu. Kan usah sasar jelema kan, orang yang bingung. Urang kan apal informasinya lewat jalur Buligir gitu Buligir, ya. heeh. Memang keramenan di jalur dinya gitu. Nya, nya, Can jalur nya, nya. anyar. Heeh. Emang aya jalur. Da can dibukanya eta mah. Heeh. Enggak memang teu di ieu deui eta mah teu rame gitu. Nya, tapi warga nu nyarek nya. Heeh. Warga Tapi dinya. na piris ka Curug teh. Tapi nya eta teh nya sabeula nya. Oh, dikuriling-kuriling heula. Nyampe ka Curug jam sabaraha? Jam 2 nya. Aya lah jam 2-an. Oh, iya. Hampir sajam. Tapi balikeun mun teu nyasar. Henteu Oh, balikeun mah. Balikeun ke tengah hujan. Oh. Jadi pas kejadian eta teh biasa ka lembur dia mah keur saning Oh. nya. Saha supaya lembur dinya. Geus atuh lain sing ieu keur. Didinya mah asal ngecelak saya hujan, erek jam 2 jagi jelema hiji jajan. Asli. Kadinya mah asli bener kadinya mah. Apal pisan gitunya saya kondisi di daerah dinya mah gitu. Ya ibu-ibu Ada bade Curugna jarang-jarang mah. Jarang. nanyakeun bade ka Paradesi. Oh tiasa, biasa nuduhkeun nya warga ge nya. Heeh. Terus sampai ngaulah-ulah henteu. Heeh. Oh kepali dia jalanna seneng nuduhkeun. Naik ke kalur gitu. Heeh. Siap ya. Berangkat tuh di dia teh ngabringnya ada seurat. Apa kaji mah aman dah dia apal kene di nu pedeo gitu. Belok tah anu terakhir anu ngebelok ke Pak Curugna sebenarnya tukangan gunung. Jadi pas mudun Heeh. susukan gitu naik belok turug. Heeh. Karena orang Lembang nih kieu rasanya kiri we gitu belok teh. Nah, rasanya kiri. Nah, emang ari jalur mah Aya. normal ngan teu bala gitu Ya, normal aya jalur mah. apalagi jalur nu ngarit di arah sulung Ya, ya. gitu. Heeh. Kumaha Dis? Kiri baru Iya, kiri ya. Sama Pak jalur itu kan emang tebing gitu Tebing, ya. Karena kan susukan seracainya Heeh. gawir. Tapi jalan sakieu. Sakieu jalan depan jejer kabeh mapal Anak curang. anak curang kieu we mepe. Si Rembo. Nya kaharte, ayeuna mah kaharte, nah habis nyebut Vietnam teh keur perang film Rambo kan juga gitu sana apal ayeuna mah kaharte ayeuna mah dan disebut Vietnam. Naik ka Leumpang teh jalan teh dina tepat jalan Cai. Oh, Jalan Cai. ya, Lain ya. jalan. Woi mampai. Ya. Lain jalan rebahan urang jalan. Hanya Si urut Cai. tebing eta gunung eta teh ngaranna teh Gunung Dinding Ari. Eta teh. Dinding Ari Punggungan Galunggung. Anu nyambung berarti ka dieu teh ka naon Puncak Sagara terus ka Kawah Saat, Oh, itu ka Godog ka Wanaraja. Wanaraja. Ka Wanaraja terus ka naon eta teh Beuti Canar di dinya teh jadi memang hamparan sih. Iya. Kan cuman duka bener duka henteu nya ieu ge kan banyak informasi memang daerah eta sok dipake keur iya. Spiritual, Gitu. Curiga ieu meureunna spiritual. maksakeun Teh teh. eta ya kejadian gitu emangnya. Pas apa aya tangkal naon tangkalnya Pak nu malang di jalan Padang gitu. Pakai nu malang. Oh, nu runtuh. Pakai runtuh. Aleueun adinya teh barudak teh geus bingung. Tepi curugna teh kang panggih ka panggih ya teh. Di sorana aya. Sorana aya susukan sama di anak mah. Medin. Medin cik kontrol ka hareup lah nya. Da mau hate dia teh mau hate, bekeun hate hiji dia hiji. Siap. Cok Medin. Kumaha eta tah perjalanan ujung Cikan. Ujungnya kumaha? Kawian petir. Ini ke ujung. Sampai ke mentok, pas sampai ke mentok. Saya apa jalan teh? Heeh. Wah, mau balik dari sini. Udah saya jalan teh. Wih deui. Turu sok maneh lah. Pas kacagak, kahanap aya jalan. Oh, aya jalan. Langsung we ka panggih berarti nya curug eta. Eta banyak Pas ketingali ku hate we aya ajong-jong. Eta mah pas pulang di eta nya nyasabnya, Iya, banyasab, iya. opik. Terus teh panggih, cek di Google Map atuh, Pak. Ya, cek di Google Map di dinya teh. Heeh. Antara posisi urang jeung curug deh. Jauh, jadi urang deh curug di dia, urang ka dieu jalurna. Kaki jauh. Jauh, ngajauhan. Terus ngajauhan.
balik deui we urang ieu nyasab urang tengah jalan ieu gimana jasabna teuing balik deui Balik deui we. we teh kejadianna cek Pak Poh Moman mah naon di luhur ya naon Aya naon? Kapan awe jadi katapuk sirah pada sirah ulun urang teh. dengan. Ya pasti tanu gawiran Lu dino kain berangkat malam teh. teh. Menegang kieu teh. Beletak. Oh. Aya naon jadi. Oh sasa. Baru udah kungku. Geus ulang cileung geus. Asup balik deui. Ngam balik deui we. Tah pas jalan nu mentok urang inditnya. Kan tah jalan teh kan nyagak pas urang datang ti menyasab teh. Da jasa jalur sih untung nate tuh jalur belak belok sajalur dan tur gawir. Pas tepi jalur nu cagak eta ka di kanan mah urang indit. Kayak jalur nu lurus kali taneuh. Lembut gitu sih nu kajejekan gitu. Ka dieu meureun ngeudin cenah jalanna. Biasa we. Ngeudin di payun heula. Iya kayaknya pelacak lah gitu. Pelacak. Sek. Aya jalan siap. Langsung hate bawa heula we langsung yang iannya di payunnya apa mari curugahana. Ian mana ya? Ya petir. Kira. Iya raina. Arina buat disebut Ian Petir. Oh, Paling we. keduh manuk, bahkan saya Japati. Terus Kacetar gelap. si manuk Si manuk Japati. jadi disebut Ian Petir. Bener. Dia enggak kira apal jujur. Tapi legendnya bener. Ian Petir. Ian kolam Ian. Iya, tadi. Nah, jadi naon ka Paradesi Tasik betulnya eta momentum anu keur kasarungkeun. Iya, can balikna kejadian ieu mah. Balikna kumaha eta balikna? Pas di beun hatenya. Heeh. Hate teh ieu teh ngontek jeung Ian teh tuh. Terus aya na kapanggih curug teh kapanggih. Ku anehna teh hate urang teh pareum. Urang teh bisa kontak ka ditu ka Ian. Kadang Ian mah ngabejan. Ngejawab. Yan aya kapanggih nya aya. Halo gitu teh di kontak teh teu Jauh teuing moal nyambung. frekuensina. Henteu, poe itu nyambung gitu ka Oh, dieu. heeh. Tadinya teh biasa aja. Kumaha ieu bang mah geus kieu mending. Terus bejaan nu dihareup kita balik deui nah moal balik cenah. Kira kopi mah, kopi. Kopi atuh. We kopi we. Kopi heula ieu. Merah dahan. Jam kopi jam. Yuk. Nah, terus Ya dia teh Mbah Maman teh. Terus mau balik cenah kontak nu dihareup kita balik deui we, urang balik deui nah kitu. sip. Ayo kopi. Siap kopi. Kopi susu. Kopi susu. Negara ini. Oh, iya mah kopi di Margawati. Iya mah. 2D-nya nya. Ieu teh Heeh. langsung ngontek. Heeh. Yan, kumaha ieu curug teh? Curugna aya. Aya. Teu nepi ka ditu mah. Oh, soraan gitu, teu nyambung. Teu nyambung. Sorak teh dia. Itu teh anggaran ngontek geus Ayahnya. kapanggih tah. Ieu teh turun dia jeung opik duaan. Beda bah jeung di dia beda turun ka handap. Bae sieun urang turun ka handap teh nya. Ya opik teh kabetrik kunaon teh? Pulus. Opik pas barang urang teh jauh mereka kieu. Kayak pacet tadi dinya teh loba mun teu Terus salah. mah jauh kieu opik teh. Pacetnya. Ih panas. Lah opik teh kakak cicing urang teh. Da ibu nya sieun urang teh. Turun we ka handap maksakeun. Barangan bener orang percaya asli orang mah. Orang pernah barengan tuh dia. Asli guys dah anjir ya. Haris anjir barangan ka cida anjir. Asli orang mah. Balik ieu mah nya balik keur ben-benan ya saat itu. Udah berpingan cenah beres berpingan ke studio. Tenang oh ieu ieu. Balubar kabeh tah panggilan. Da eta meninggali senal lah. Si Aris katalah di malam make senal capit, ai senal capitna teh ibu-ibu diasupkeun. Anjing eta mah tajik itu kan. Anjing Aris sepi cai teh. Kerjaan baheula mohan-mohin gini ya no. Kerjaan mohan-mohin baheula. Oh nya di tukang kan. Naon hari teh jeung budak si Pak Mamat si Dedeng gini kan. Kerjaan anjir aya naon? Anjing ieu kan anjing kajeuna. Anjing jadi-jadian cenah geuning kan. Ajag gitu kan. Ai sing horeng mana terus kunti gini ciak-ciakan genjreng-genjreng ditang dan kunti ecek anjir kayak ai sugan teh kunti naon gitu kita kalah si kunti ecek teh itu baheula. Aduh, lain tak balik deui kana eta mah din kahujanan di lemur teh Ya, balik turun dia teh meri kan panggil jeung Adin. Jeung Ian gitu. Ian heula nya Ian. Terus saya ke curug cenah ayo ngontek ka Kopi dia nojol di handap teh. Pak gorowokeun ka luhur, asep panggih turun we. Turun kabeh.
kepanggil lah curug lah gitunya ada kadang sore teriak-teriakan yang dada tenang gitunya aya nulin gitu. Nulin didinya. Tadinya bareng we. Aya bener nu ulin. Aya. Kan jaluran ti luhur eta mah lain di Muligir. Biasa ulin nya apanya? Tah keur mandi di curug biasa gitu. Peralap we turun hujan gede. Kang teh bubur we hanya da soalnya kan hareup mah susukan badag cenah caah. Buru we hanya tinggalnya mah. Tapi lamun berangkat gitu makliweteun teh. Tah rambai mau sangu Sangu di jalan. Oh, beli sangu di jalan bedanya ketang beratnya mau gitu mah. Can Mun aya warung sok pesen gitu. Oh, jadi lamun misalkan di lokasi eta aya tukang ngaliwat, pesenkeun liwat. Oh, suganda mah kali dia ngaliwat gitu. Itu. Oh, Mana teh ke pasar teh lagi orang pesen liwatnya. Ini pulang lah. Pulangnya di Buligir eta mah. Aya di Buligir. Da angkat teh pesankeun heula. Ada hujan badag we. Pulang we nya. Cek nu di Kraulin teh. Jalan dinya mun abdi nyawa sepeda di kampung da gitu. Berarti jalan geus alusnya nu Parentas nanya. Perintah mana? Nya nu ti Jalan rayana. Heeh, nu jalan raya ti Bagus, Parentas. eta mah. Bagusnya. Bagus. Saya mah nalita Pak baheula kadinya teh keur jalan sagede kieu keneh. Can gede. Acan padag. Kanu motor sarua gitunya sareupna saya mah lamun jeung babaturan, lamun hate kudu kadinya barudak eta rawani nyarek. Balik di Tasik 3 lunggung. Tukeran motor nu bit ingkeun di dieu cinta di babaturan di Tasik. Anu babaturan kan jangkung badag. Tah ieu bawa cinta. Hayu bang balik jalan Parentas. Setar di Tasik teh jam 4:30. Nyedak ka peuting saya suka-sukan di leuweung. Da eta barudak geus ieukeun cicing cai teh dawuh caritana jelema dihakan ku jurig jeung hayu we ini teh panasaran da kajadian jika film Rambo gitu sarua hujan ris coba aya urug saya ge Rongsor. pas dipisan di kan anu ka Buligir teh aya pertigaan kahana ka Buligir ya ka Parentas didinya pisan harita teh tangkal ngagulusur sarua nepi ka urang minah-minahkeun latang karis da motor teh asup harita teh motor lain motor trail atuh harita kadinya teh Ya udah hot mic-nya. ayeuna mah geus bagus ayeuna mah sampai ka Curug Ciparai teh geus bagus Bagus ya. karena di handapna aya objek wisata deui nu dikelola ku desa didinya teh Dihanapun Curug Ciparai didinya terus aya ngebangun deui di luhurna jadi lamun cicing di Ciparai teh ningali kanu bukit teh aya lempar tadi dinya dibarangun dia ada si tebing-tebing teh anu sok urug teh nama geus di bikin TPT jadi keur ngarah teu longsor gitu. Tari lianti mana? Kata sih ke mana deui eta? Masuk-asukan Linggaratu we tah. Linggaratu eta kumaha tah? 2 kali kali kamari kali kalinya kamari. Diangkutnya ka ditu sapeda. Tah kamari mah teu. Dihanap. Apa itu di dinya teh. Bener asli dah. Bengkelnya. Heeh. Bengkel mana, Pak? Dihanap. Anu dihanap. Patung maung. Meong juga. Oh, Cagak lu ka dieu teh. nya. Atuh jauh keneh jadinya mah. Memang jauh tadi. Oh. Mau ngadorong teh ya karasa. Padahal deukeut mah katen saya dia di Sinang Palai naik mah. Bahasa pertama mah tuh nu dibalangkeun mah tuh. Gunawan dibalangkeun. Kan Ramadan ribu. Ada dorong. Balangkeun tuh dicasemkeun. Sagara. Anu jalur Kalinggara nu deket mah jalur ke Sinang Palai. Sinang Palai aya perumahan saya. Nya nu di luhur. Tuh naik kadinya. Aya ngamampai sih muter gitu tah. Kalau luhurna teh gitu. Anu kahanap teh. Ka kiri nu ka kiri. Ka kiri, ulah nu ka luhur, mun ka luhur mah eta ka batu lempar. Eta Anu aya kahanap. pila. Tanggal muncang pila. Ka kiri. Wahid di mana? Aya jalan. Kahanap. Kahanap, ka kebon det. Are ka luhur kadinya bisa ngan ke pas di ujung ulah nyokot anu ka kanan ka godog, ka kiri ka Linggaratu. Ya jalan paragi motoran eta mah. Jadi khususon trek ke trabas we eta mah. Ke sepeda mah cocok, ke sepeda mah. Oh didinya. Heeh. jalur. Ngobrol. Ya jalur aya. Eta paragi saya kan namun rutin. Bapan baheula mah kadi. Mun hayang leuleungan sok jalur dinya gitu. Calian ka dinya ka kota berarti nya ka dieu. Jarang sih ka kota mah. Jarang. Paling ka Cianyawar. Cianyawar, Cilawu. Ciarileu. Lugani. Ciarileu. Ti Bocor. Oh, nya. Jalan Banjarwangi nek dibangun jalannya. Eta teh gempur Cikopi. Cikopi. Nah, Cikopi eta teh. Anu ka perkebunan teh.
berasna teh ka dituna teh. Eta mah curug di Sarua, aya di curugna nu belah di Nya, dieu nya ka dinya. Eta teu tamat eta teh pembangunan jalan teh da. Eta untung jalan eta beak eta curug di dinya. Amdal apanan jadi sumber cair dinya kalah ka baban gitu harita teh. Memang sebetulnya eta akses tercepat oge engke lamun misalkan jadi jalan eta tembus ka Banjarwangi teh salah satu alternatif teh eta. Cuman aya hiji areal konservasi anu kababad eta teh. Jadi we diberhentikeun heula gitu di dinya teh. Jeung masih kene naon konflik lah yeuna tanahna gitu. Warga gitu. Jeung warga tanah jeung ieu padahal sih da terjadi masalah Karena kan. teh bagian ka Tasik Sawareh, Ka Tasik Sawareh eta. ka Garut Sagarut Sawareh nya Tanjung Waringin eta masukna di dinya. Nya saya ge hoream nang hiji jeung KNBC teh gogoesan siga kitu tinggal dongengna geus sararanget anjir. Kaulinanana anjir jararawa geus lain. Pensiun di Papanayan. Ka Papandayan tapi Tadi tukang hutan mati, Pondok Salada hutan mati, muter naik sepeda. Di bawah sepeda. Nya, Manggo sepeda. Oh, Bupalohir mah Cisurupan oge, heeh eta, heeh. Wah, koti kalusruk eta. Dalicin jalana. Oh nya bener juku tunggulnya jeung ukut, heeh. Di dinya mah kelo anjir jarang mahna ka Pameungpeuk, ka Bandung, ka Tasik nya ulah KNBC. Tak mikir dua kali saya teh asup ke komunitas ieu teh. Paling ge mun gogoesan ka mana ka Cidahu erek ngilu. Cidahu kan 12 jam Langsung ke tempatnya. Putaran ge. Tapi non sosial media aya. Aya, iya. Sosial media, Nah, Facebook, YouTube aja gitu. iya, Tuh iya, guys, dokumentasi. jadi pemirsa Tekoro TV engke subscribe oge ya channel YouTube-na KNBC. Nah, engke aya di dieu lah aya. Nya alamat YouTube-na terus Iya. Facebook-na berarti nya Iya. di Promokeunnya. ya dipromokeun gitu, saling subscribe we aya nama gitu. Da ari Tekoro Pada maju. bener. Dan saya ge ieu channel teh heureuyan awal nama gitu ternyata kadinakeun bet kalah serius gitu geuningan kita ieu. Hampir ayeuna alhamdulillah lah geus mulai berkembang gitu. Di dia jadi intina mah Tekoro TV jadi wadah ke dulur-dulur urang anu di lembur nya sharing bagi non pengalaman Pak. Pengalaman jadi ke zaman Pamamat, Aris, merenang terus Mang Adin, ya engke ieu bagi-bagi pengalaman keur ngora keur tadi dia engke teh tempat curhatna teh. Harita kan kamari jeung Bang Idin, si Ecek, Mang Alek pernah ka dieu. Mang Alek ge. Legend eta ge atuh Mang Alek harita pernah ka dieu. Sesepuh. Tah non agenda anu acan kacapai naon? Sesapedahan ka Bali gitu. Pangandaran orang Bandung aya pernah saya ngadenge jeung pernah ningali di YouTube di Sarua sasapedahan ti Bandung ka Pangandaran. Wajigana bener ieu mah kudu ya ka KNBC ya. Balik mah jalan ka ditu, jalan lintas selatan kagok dana gitu. Sana mah aya rencana eta ge. Kan meureunan eta mah kudu aya lain ka dieu heula. oh ka ditu lah soalna datar eta mah dulu gitu. Sampai Itu berarti ngabosena gitu kan. Kan tetep kudu aya tim sapu bersih ka ditu mah. Iya. Heeh nya kudu aya tim sapu bersih ka ditu mah. Iya kendalana mah. Kan tenang aya sponsor apa. Bilih aya nu sponsoran mah enggak siap berangkat. Sepedana mah bebas sebetulnya. Bebas erek BMX. Teu kudu MTB wae kan. Sakuat we. Ah, bener deh. Sakuat tuur. Nya eta unggul din saya mah nu horeona teh linu ari kudu sasapedahan siga kitu ningali trekna geus saya ge leuleumpangan geus ngabayangkeun gitu harita. Iya ngadongeng ke Tasik cenah ka Parentas anjing. Karena naon ris karena sepeda geplek cenah teh. Karena sepeda cenah teh ka ditu. Ka Ciparai ini jam genep pi jam 10:30. 10:30 lah. Ciparai. Teu eureun eta teh. Kan diatur eureuna gitu.
teu loba istirahat. Oh, jadi- anu istirahat sepero Sebatang dulu. berangkat deh. Nah, sebat Pokoknya saya mah ningali kan lamun mau waktu saya yang mah bakal baru. kieu meunan maju jarak 11 kilo ngaliwat heula. Bisa lah Maju deui kan jarak 11 kilo mie ayam heula. Barudak ieu tadi mah ge barudak mah keur ngagoes Keur aya ngagoes, warung. aya warung Siap, gitu. Sebatang. Tapi Pak, tak kahitung cepet kerabi mah. Kadinya lamun berangkat jam genep nepi ka jam 11 kalau sepedanya hitunganna. Lainna kanu motor wae ge kan hampir 3 jam leuwih kadinya teh. karena ke Bandung oge jam 10 teh geus aya di GBLA. Oh. jadi teh. Di gede bage, gede bage. Iya, gede bage. Gede ya. Heeh. Kadang sampai Jam 10 nya. Jalan Karupat teh lohor. Anjir, geblek. Nya kumaha. Jam mah 1 tapi ka jalan Karupat teh. Jam 1? berang. Ke Jalan Karupat. Iya, Karupat, Jalan Karupat ke mana dia Batu Jajar. Ke Batu Jajar. Jam 4 terus setengah 5. Santai Ge- eta teh. Lain Santai. lain santai atuh gitu mah anjir. Lain santai aja segitu mah cepat Santai gitu. teh eureun-eureunnan sih. Heeh. Pernah aya ningali warung sobakan. Sebatang aja. Doping. Doping heula. Pernah ke center gelap tuh. Nah, mun ke centang gelap. Oh, bahasa Balik di ke Gelap Bandung. teh. Di mana? Balik di Bandung. Di BLA. di Aljabar ka ieu nya ka Cileunyi nya motong saya. Kalau cai kek. BLA. Wah, keur kieu tuh. Alah, Hebosanana Sawah sawah ngeplak Heeh. barudak pan kanu sepeda. Kerusum di aja. mentas mentas Oh, oh. Ya, mentosnya bener. Panjang jalan mentas ya, di ya. teh. Tadi dinya keur hujan tuh. Gue teh. Eta mah atepnya nu teh. Atep mana ya? Atep mandiri. Oh, atep mandiri. Atep. Keur kieu. Aduh. Iya mah senago keur kieu. Disaung di rumah. Aduh, anjir. Udah nang atuh kadinya mah, jalan nu motong kadinya mah, heeh. Sawah ngeplak. Sawah ngeplak kadinya mah, heeh. Oh, naon. Untuk itu banjir. Jadi itu biasa masuk banjir di dinya teh. Oh, ya hari banjir teh nya. Kan jika nama hujan kecil Nah, mana? hujan Oh. Boy. Emang sudah Kan gede nama ti gede bage nya. di Jalagengna di Gede Bage. Nah tuh Di Polda. sepedahan teh ke Rusum Halodo gitu lah sok. Halo, do eta ge nya cuaca di tepi jalan pulang jobret jan badan. Nyampe ka dia jam sebenarnya nyampe ka dia. Maghribnya. Maghrib. Gel. Maghrib. Maghrib. Tukang ojek kawan. Saya tukang ojek. Eta bisa naik ke mobil kumaha? Terapa? Kan Mang Dadang. Oh. Mana naik ke mobil nyali ramanya. Di bajalan aku abi teh gitu. Betul. Di Paramonnya apanya? Karunya nyasa. Aduh, anjing gel. Ben kanu elok. Lain SMA kan sepeda teh. Kopi. Mesti kawian kopi. Kita kayak di kopi. Aduh, lain. Bos besar tah. Hari ayeuna mah Tinggalkeun. kerjaman baheula mah sasapedahan teh enakeun keneh da jalan can rame. Nya. Ayeuna mah mikir-mikir, kupas suliweurna ningali di jalan nah can terlindung teh. Ya, Tapi memang komunitas-komunitas sepeda mulai geliatna kan komo sebelum Covid geuningannya. Wow, ngabring eta. Iya. Pas ret beres Covid ada mulai nungtutan. Tapi tiap minggu ge sok aya nu rutin Aya. itunya ningali sasapedahan gitu nu lain mah gitunya. Ini jalur godok, paling ge jalur eta gitu. Kebanyakan mah kadang di mana batu lempar di godok bebeskun pijuri kalacak pale geuningan Bisa. mapai sisi. Bisa. Nya kanu sinang palai teh ris kadinya ris. Kadinya jalan. Heeh, mapai sisi mah. Mangkatan uni katungtung. Bahasa pemasakan. Iya. Kaluhur terus eta ka kanan lu tinggal ka kanan. Eta teh nyambung. Serasi teh naon? Kalau cenah muncang ke kanan terus muncang. Heeh. Aya jalan ka kebon erek kaluhur gitu nah naon sih Kebon sebenarnya kopi. mah. Heeh, erek ka kebon kopi kadinya bisa wae. Ngan lamun anu ka kiri mah ngalewatan susukan heula. Oh. Jadi aya adegan manggul lah jika Vietnam jika film Rambo cuma ngadin teh. Kemana? Acara Camping. KNB. Oh, suka ya? Ayak masuk ke campingan? Suka ya yang ayatkan acara bike camp gitu. Baik, oh nge-bike nggak kayak Camping tapi bari mau sepedaan gitu. Anjir, resep bener. Jam 10 Ya 10 malam jadi dia nyusul ke Kakak Recep. Cepale sorangan. biasa itu Kang Siang Kuling. napan tukang kulit. Dan tinggalun. Bener. Cuma saya mah saya nggak percaya sih Bang Adin tuh penting pakai sepeda dia udah jalan caang kan tuh ngeras sama Adin mah. Tempat kalau mau sepi justru.
Bingung nanya ulang-ulang di lembur. Tapi bener Ulang kok. gitu kabeh. Ku pangaresep mah nya. Iya. Pangaresep mah. Ini isuk Ku kene. hobi. Kulih heula. Kayak Jangan nyusul. Hari momen-momen nu tadinya nu serem kan aya kan di Curug Paradesa pada desi didinya. Momen-momen kocak we geus sapedahan cing. Iya. Saha ya cing. Sok aya teh momen kocak ya. Mendin. Nah, Bang Adin bagaimana itu? Dikasirian gitu ya mah. Tukang ngahibur saha ieu. Iya. Mana iya sepi, rada Oh, sepi. iya sepi itu. Iya, udah hambar gitu. Pernah mah lawan keur di jalannya. Heeh. Ari pamelu pan loba nu hajatan wae. Da bener. Aya nu dangdutan mah. Joget lah. Oh, Karena pas bagian kaliwatan keur nyawer, ngilu nyawer. Ngilu nyawer. Iya, keluar. Itu kayak gitu dah gitu. Udah bingung Sawer. Gaya, Itu menang. rupa-rupa wae. Tapi da hiji naon wadah keur ngaraketkeun nya. Iya. Ngaraketkeun mana? Eta ungkus Ongko. tujuanna mah eta jadi urang ngarakepkeun waturannya jeung kolot-kolot segala macam urang Nya. teh. Ya hiji bareng. Betul. Jadi urang pengalaman teh lain ngasakur hayang sepeda Sepeda hungkul. hungkul. Dulu-duluran pan jeung batur oge. Warau di jalan teh. Nya. Gitu. Manyangkeun babarayaan. Nya manyangkeun babarayaan. Karena mulai tidak ini sorangan Madin tah. Nah, Datang ka godog, ngopring. minum kan di godog. Iya bener. Hari kata laga bodas pernah? Kata laga bodas? Sering nama. Hatam bener ieu mah nya. Oh, ka kawasaatkeun atuh. Ngalaman teh ka kawasaat. Caranya paling sampai mana teh nu ujung berarti teh? Karaha. Oh, Curug 7 Karahanya nya. Karahanya ngomong bahasanya Karaha. Tah lamun ka Karaha bijirkeun di Malangbong. Ulah di Ciawi, abeh trekna trek motor cross eta gugunungan we terus. Oh, teu apalnya. Di Karaha aya jalur deui tidinya. Geus masuk Karaha, geus masuk Tasik sampai meh erek ka kawah Karahana teh ka kiri aya. Brasna teh ka Malangbong. Eta mah Apa si jalur bapak itu nu di ditu? strawberry we. Oh, Apaleun. Abeja. Strawberry gitu bahasa nanyakeunana Riz. Erek ka strawberry gitu Malangbong bakal dituduhkeun. Oh eta mau aci trekna. Aya trekna teh. Ah iya eta mah jadi batu susun teh jalanna. Khusus motor tapi keur sapeda enakeun. Lamun nyari ningali sapeda-sapeda nama garaga tuh moal inu teuing gitu nya moal dibawa abruk-abruk teh ngacleng ban gitu. Hari bangsa terapal muka hari itu kumaha eta mun terapal? Itu kan jadian tuh. Kadang aya aya moal itu khususon aya. Rek ini teh di bejaan panas. Nya modelnya Mah geus goplak. ganti langsung mahal. Itu diganti. Bandi mah kan diganti ku lahar si Kebenarannya ya sepeda tilu itu laharna barubuk pangobean. Aya Jopi. Bener Bik. Bener eta tah nu di dinya. bawa tapi Bener, bahkan bener. di loading heula nya ke Panayam Ya. udah murut trek teh loading. Heeh. Sampai itu pas turun deh dibenarkan tak bisa dibenarkan nya gua jelaganya sok we trek kayak gitu nya Heeh. di tengah-tengah bubuk Laharna laharna bubuk hancur kumaha gitu an di alun. balangkeun gue tapi baru udah kalusna Diopahan. di nonton kurang teh pangaubannya kurangnya beak lemur teh sampai ke Bayonggong dituntun marengan Lempang ditutup. lempang jalan memudun lamun digoloncongkeun mah Trapal hiji atau satu. terus sadaya dituntun Iya. Brotherhood anjay. Ya betul brotherhood gitu amun dina Vespa SOG anjir. ya nggak muka-muka sepeda Benang mental gitu ya. Benang pasti wae aya. langsung sampai ke pangobalnya aya Tapi ieu mah non dinu nyutat dina non hadis teh nya, aya dina hadisnya. Lamun hayang nyaho karakter jelema bawa sapar cenah. Istilah sapar teh kan lelempangan jauh teh nya. Da bener, lamun keur kitu mah tabeat jelema nya aslina bakal kalaluar. Jelema tabeat aslina kalaluar teh hiji lamun keur don, dua lamun kecape. Mental nu aslina teh jelema eta keluar. Katingali. Katingali.
gitu. Dak teu salah deui nya tadi nu cutatan dinu bahasa eta gitu. Jadi hayang nyaho karakter jelema mah bawa sapar cenah. Bawa lempang jauh gitu nya. Ge bakal kapangi. So jika kumaha teh berarti lamun si Madun eta mentana goreng man gitu mah. Main alung wae gitu. Ari ka pamengpeuk sebenarnya. Mana mah 2 kali dibalangkeun lah nya. Ari ka Batu lempar dibalangkeun. batu lempar godok. Itu. Tah 500. Oh, 500. Lain Ari ka pamengpeuk sebenarnya. Hampir buritnya tapi Burit. isanya soalnya aya kejadian anu nya teu diharapkeun lah nya pamannya. Kunaon. Kecelakaan. Kadupa. Oh, saha? Bapak. Si Bang Mamat? Hmm. Oh, di daerah mana? Daerah mana sih? Ada tuh. Sompet aja, Pak. Sompet, Katen si Isurnya. Oh, nya dirinya habis naik gelar berarti nya. Dek nepi katen si Asep. Oh, beri itu Tidak. Isur berarti nya berarti Oh, Depok, di Depok. Depok. Depok, di Depok, nah, benar. Oh, Terus deket kan si Asep mah. iya ka sahabat gitu. Iya, apa tanya? Niap. Oh, ku mobil? Mobil apaan sana? Ya mobil eureun ku Avanza. Avanzanya. Si Bapak Asup. Tapi tanggung jawab kan itu. Beda belok. Langsung nyanak. Bapak main enak tidinya langsung naik mobil. Kapan dengan Iya. sahabat? Apa? Yang nyebut enak atuh anjir sih nya teh. Terus apa sih? Pokoknya teh nyebut enak cenah cilaka. Aduh anjing bahaya. Ayo mau bener ya mah. Mau bener ya sehari saja nyebut enak cilaka enak cenah. Berarti berangkat jadi jam genep biasa. Jam 6. Nyampe kali itu Genep nyampe di ulin heula ka mana teh? Ya. Yang gedung sate. Oh, gedung sate. Cikajang mana dia? Cikajang. ya Giri Harja. Giri Jaya. Giri Oh, Awas. Giri Awas. Oh, di Giri Awas. Dah nyembang heula ka dinya, ulin heula ka dinya dah. Oh. Can. Kunaon? Ku hujan. Hujan. Ya lila. Asal si Abang Maman. Oh, Maman. Lain, Tak Riz. kelor hiji bubuk aduh di jalan bawel. Oh, hiji karasa. Kamu di dia pernah dicok dari beunang. Bayi benang suku. Dari beunang gara eta. Oke. Ke Bandung. Heeh. Pernah Oh. di Lain hiji nu bubuk mah pelona berarti. Yo kabeh. kabeh dipaksakeun udah si gedon nu lain. Nyampe ka dituna Isa ka Ya, paman terus dibayarin banyak. Udah ke puskesmas lah nya di sana. puskesmas, heeh. Tapi nangkap deh isaan lah di alun-alun Pamengpeuk deh. Jalan Pamengpeuk teh. Heeh. Berarti hampir eta mah karena Sehari lah ya. setengah harinya Soalna- berarti sehariannya. Emang aya nu telat sih nya tuh bisa ngageber urang deh nya. Soalnya aya nu ini anggota nu tuh bisa gancang. Karek Udah mimpi hujan teh. Can hujan. Si Abah Iya. Trouble deui. Cisurupan. Oh, Ripo. ini linduna saya teh malum ku mau ieu napas jarum coklat nu karya anjir sing saya mah menentang ning muruh kan. Hayang kapitalis kapita mah aya saya ge nya jir sok cinta sasapedahan gitu. Ah meuli deui cinta sapeda ngan seun di offset pack teh kitu we. Ayeuna ka mana ka Parentas anjing. Aya gitu nya. Ari si Afgan Si Afgan memilu. diajak ngaliwat anu ngeunah mah tarang ngilu. kanu deket. Kalau jauh mah milu wae. Kanu deket, kanu deket. Aduh ya, tarang ngilu pas orang rencana jauh ngilu. Kejadian di Bupalohil lah nya. Aman tapi kunaon teh di Bupulahir. Nah, trouble. Trouble, Ada teh. urus teh. Nya berangkat mah bareng. Nyampe ditu nya jam 4 sore kan pulang nya. Heeh. Ku kersakeun teh sepeda mainan di pegatran teh jam 4 rek balik ieu mah beres ieu balik ah sore. Pegatran teh jeprut. Wah paksa direreang heula ku sare. Oh, heeh. Goes Cak itu deui. gue deui nya. Tengah jalan kram ya. Maghrib turun ke luhur teh. Jarum ieu. Atuh lah ku jarum. Kela. Eta aya Tah. Penuh hampang lah. Nah, sok atuh kunaon hampang tah. Kram di daerah Panguban lah, daerah dinya lah nya. Can ka pasar Samarang. Coba ya. Mungkin tenanon. Kalau misalnya tadi di Koro TV mah aman kan. Mundur ya kopi watir nih. Bobotona ya kene guys di dia. Lamun KNPC kabeh dikumpulkeun di dia saung ya. Eurin masuk ya mah. Tapi nu eta teh gitu jadi nu tadinya meureunnan si Pak Mamat tadi ngapepeujekeun jadi di nu ayana wadah komunitas siga kieu teh keur ngareketkeun hiji duduluran, dua silaturahmi nu ka tiruna mah eta gotong royong teh ya. Iya. Gotong royong. Royong. Jadi Jadi jam di bawah
balik jam 8 peuting adanya. Iya teh. Kebelan si Ari. Oh. Ari kan keram, urang teu bisa ninggal gitu. Heeh. Di itu geus keram, boes seberapa kali keram. Wah, si gadang. Lu ikut jeung grup ieu tanggung jawab grup anggota. Kejadian loba kejadian gitu cilaka gitu. Heeh. Tapi bener. Di Indra ada di Tutugan Leles, nubruk kolbak. Aduh, Asli. tutukan les ieu di dieu. Heeh. Pulang di mana eta? Ini teh. Oh, ini tuh ke mana? Ke Bandung. Reka Curug Dano. Oh, nya anu ka Danau. Di Tutugan Leles kecelakaan. Langsung betot kabeh cenah balik deui. Balik di ka Garut Balik di teh. ka Garut kabeh. Tapi henteu cedera parah gitu. Parah kemarinnya bawa ke Bandung. Operasi. Panon langsung. Oh, udah operasi. Operasi. Kumaha reman gitu kumaha? Maka belum sih mendapat belokan terakhirnya. Nya nu di Kanan nama kan ya. Heeh. Dia mobil eureun dia tarik dulu. Oh. Lah, cari jadi itu. bos martabak. Bos martabak kumaha ieu? Martabak mini. Bae teh halal mana teh bedol. Tah eta meureunan sahabat di Koro TV. Jadi sok we bisi aya pemirsa di dieu nya da bebas kan nya teu kudu di koropeak wae kan. Teu tetep teu non terpaku kudu orang koropeak jadi komunitas di dieu sah wae ge silakan lah gitu. Nya next time sigana saya ngiluan ngan meureunan aya tabar maka jem meureunan jemput. Apa pulang di mana apanya telepon ka andinya. Heeh. Deh jemput keram taikeun udah motor bangga. Oh begitu. Nya gitu hungkul. Mah ieu na ketang aya nu anyar hayang milu. Naon ngaranna teh? Request hayang ka mana? Yang kamana gitu. Strategi lah apal eta mah. Itu langsung dibasang deketan. Ngabebenyokeun heula. Baheula saya dibawa ku ieu ye. Si Apit nya, si Mamat, Mbak Onon nya baheula teh Mbak Onon teu pira anjir ka Bagenit kan itu dangar ge. Isukna terjadi deui ya. Sepeda nepi ka dijual ku almarhum lanjut saya eta mah harita. Bung capek jeung kan itu kan eta mah kali geos itu ya teuleum-euleum sesepedahanana gitu. Padahal sok olahraga gitu ngan Bedanya. beda, bener beda ku sepeda mah gitu aya naon? Aya cangkeulan. Jeung beunang kanu cangkeng jeung tara biasa mah. Bujur. Heeh, jeung bujur gitunya. Panas ngeri. Da kumaha sepedana oge meureunna nya. Kurutin. Nya ku Minang mah nya, Minang mah. Ari. Kurutin mah segala karasa we. Heeh, aung nya tengah peuting teh. Perkot ya. Jangan muri-murian. Berarti aku. Kumus biasa mah. Biasa. Pokona mah Teuing lah. pulang ke rumah teh nikmat ngompreng nikmat peureum. Bener. Tidur nikmat jeung nya. Bener. Kira aya agenda ngakemna we saya mah ngilu mah. Ngakemna we lah aing ngagoesna mah saya teu sanggup we anya kudu ngagoesna mah. Lamun ngakem hayu gitu gaskeun lah eta mah. Jadi rutin jaga ada ke gunungan mah gitu nya. Non maksakeun lah gitu. Lah ini mah geus biasa gunungan nya. Atuh ada beda. Beda ieu kudu kanu sepeda mah keranan anjir. Hari abi Naik mah gunung itu orang pernah nya. Kemudian naik gunung gitu ya. ka mana hari taris? Puncak Segara nya. Oh, Puncak Sagara. Sepeda di mana? Di Hanap. Oh, di Hanap, di Lembur. Diapekeun. Ka Sagara we naik. Naik. Lumayan 3 jam eta teh. Tapi kasirieun eta mah. Kumaha gitu kumaha serian eta kumaha ya? Kumaha? Lain kumaha kaserian eta Tina cai nginum batur marawa sabaraha galon. Iya mah ngajak kok. Dia mana nyimpen dakinya tah mau cai sa naik Oh, gunung. Benar. Sa init di dia gitu. Kira kabayut. Lain. Ieu teh akibat vandalisme teh. Jadi aya baheula film 5 cm geunya. 3 gara aya film 5 cm ris baheula tahun seberapa 2000-an, 2012 lah meureunnan film eta teh. Loba nu ngadadak jadi pendaki tanpa make ilmu. Nya jiga ieu gitu. Nya sakara teh ieu jalanna mau cai saya ngagoes. Nyiksa maneh eta gitu mah. Jalan batur mau gombrang-gombreng. Nya anu saya Kompan batur mah. urang mah saya sakieu. Banyak bakda aya warung sana di luhur hayu. Ada alpa. Apa di luhur? Kayak apanya alpa alami ya ini kayak lumayan trek eta mah trek Sagara mah saya pernah ke Sagara teh kerjaan rame tapi lain jalur lain jalur nu ayeuna nya lain jalur ka mana ke Cigadog tapi jalur ka Talaga Bodas saya nyusul hari teh naikna ka dinya jadi ka
beuti cara ka kiri Oh, nu ke ka sagara kanan. Ya ke kanan. Nah, ke kanan bener. Jadi lamun urang naik di luhur ke kanan teh aya jalan. Apa jalan itu? Ngan ekstrim jalan Riz. Kur aya paling 50 gen teu lah 30 sentian. Dawir ka handapna da memang eta mah kan jadi orang dinya teh Sagara teh ku orang Sagara di alanan Bukit Sagara Puncak Sagara teh. Kampung Aslina mah Sagara. Gunung Piit. Oh, gitu. Data teh aslina mah Gunung Piit gitu. Tah jeung silsilahna Talaga Bodasna bet disebut cerminan hatenya, filosofina ya ieu mah ya pamanggih ti kolot ya serius ieu mah ya. Jadi pernah ka Talaga Bodas panggih jeung sesepuh di ditu ngadongengkeun silsilah Talaga Bodas. Nah, jadi si Talaga Bodas teh ibarat hate urang. Hate urang. Jadi lamun usum hujan si Talaga Bodas caina nu di tengah bodas. Usum hujan ti kaler ti kiru cai kiru asup ka talaga tapi teu kiru caina tetep we bodas. Leuwih ibarat cenah hate urang. Hate urang erek manggih ti nu parun dina biwir dina ceuli sabisa-bisa mah tong-otoran hate urang. Erek nu kotor dina kapanggih dina ceuli dina panon ge gitu. Dan Talaga Bodas lamun ditinggali di Sagara ngabentuk hate. Sok geura tingali. Tapi pas piuna di Sagara tingali we ka Talaga Bodas eta ngabentuk hate. Makanya filosofina Talaga Bodas siga kitu teh sing horeng di dinya ada memang tempat patapaan kolot-kolot urang zaman bareto teh di dinya di Sagara gitu ngan kamari lah tahun 11 sampai meh Covid dibuka trek jalur ka Cigadog awalna mah wani nincakan kadinya Riz da karena trekna teh ripuh dalam menuju jalur ka Talaga Bodas mah segede kieu Ampun. jika didinya orang yang jago gitu. Ya dekat Ciparai teh asa kieu pan. Nah, jika gitu sasarodor. Hujan badai. hujan badai. Yang balik deh. Hujan Lain sama badai. ngabayangkeun teh. Ya kudu leumpang, ya kudu memawa sapeda anjir teh ieu ngabayangkeunana gitu. Gulusuran atuh jeung cai itu Hujan gitu pas gebret hujan badai kabeh ngarulang kieu nya mikiran balik sin longsor. Kurang ge culang cek opik ngedak Panik. itu nya Pak cepet kieu. Naon? Mau pamamar langsung kieu. Iya aya ningali naon cek urang deui ieu. Urang geus dia geus pikiran. Heeh. Urang deui bakal lembur jauh keneh hujan padag di tengah leuweungnya. Heeh. Gak turunan kucai hunggul gitu kan. Heeh. Anak langsung susukan kan nya. Heeh. nya keungna teh kitu unggul. Urang rek naik geus nincak kana taneuhna teh. Heeh teh nya. Lain ku leur kitu, cai mah Ngagolontor Cai susukan jadi orang ngajekan cai terus lupang teh. Sepatu gunung meureunannya. Tuh. Sepatu ngagoe, sepatu Oh, nincek teh nyerodot. ya serodot. Cek surudut Itu bisa leumbang gitu ya bari nanda golosoran Cimogo glosor. Sabeula nyekelan ieu, nyekelan Ah. Mapai ketongong gitu. benar. Ini ada gitu tak akibat nah kadangnya non tadi tanya lamun keur panik itu mah bisa lamun keur dileuweung gitu panik teh ulah panik gitu lamun urang erek mutuskeun ulin ka leuweung dua pilihanana nya hiji meureunnan hirup dua maot yang ka leuweung karena lamun di leuweung mah naon deui sok lamun teu panggih jeung maung jeung hewan buas dipolosot ka jurang tah makana kudu asak-asak ieu ka barudak nu sok resep gunungan ulah saukur resep-resep pungkul tapi kudu jeung elmuna gitu mun ka gunung teh da soalna nu tadi teh resiko ka gunung mah teu salamet meureunnan hirup salamet maot kadinya jeung loba kacaritakeun anu korban-korban nu karitu teh akibat gugunungan tapi boga elmuna 2010 pernah aya kejadian di Cikuray Riz karena meureunnan barudak ngora keneh anyar meujeuhna keneh arinit ka gunung Cikuray jalur ka Bayongbong gara-gara teu boga elmuna ye makana gugunungan kudu make otak jeung make ilmu oge naik ka gunung carita nama perpisahan da maranehanna teh ka lulus SMA orang Bekasi arinit lah rombongan pasang-pasangan ya muda-mudi lah gitunya pasang-pasangan aya hiji pasangan si awewena gering Maksakeun ieu lo. Ini itu nepi Bayongbong di Bayongbong tadi diingkeun geus tong ngiru cenah tuan ke balik deui barudak mah tuluy ka luhur cenah nu rombonganna mah arinit ka luhur ka puncak Cikuray nya tah si awewe ieu gering maksakeun hayang panggih jeung ka bogona da meunang era disusul make senal capit Riz diantar keluarga diantar keluarga sampai ka luhur geus nepi ka luhur diamprokeun tinggalkeun keluarga mah
ngobrol bener ngarina pengen ngakem di laluhur di puncak cari tanam isukna balikna jalur ka Cilawu ka Pemancar turun di Cikuray teh aya istilah puncak bohong siga puncak tapi lain puncakna di puncak bohong ke puncak itu emang saeutik lila 300 meteran deui ke puncak asli teh tapi kieu teh trekna banyak pisan gitu sigana mangnya karena kondisi lelah teh anu jeung capek jeung keur gering hayang nginum nu boga cai itu di naon si nu boga cai nu nyakel cai teh di panghareupeuna disusul ku kabogohna pingsan ari pingsan teh murag ka jurang sampai ka saya neangan kadinya saya ngilu neangannya hari teh da jeung ti SAR terus ti non TNI tarurun lah kabehanana neangan bahkan ti naon Brimob oge ngirim bantuan titik anu di dinya leungit teh kur kapanggih senang lah hungkul ti puncak bohong teh ditanyakeun ka bogohna teh di mana muragna teh tadi dieu titikna jeung belegug nantinya barudak ieu karena teu boga ilmu teh sa alusna mah geus beres kajadian teh langsung laporan ka shelter nu di puncak di Pemancar imah teu barali ka Bekasi jarak 4 poe ka karena laporan ka dieu ka Polres nah Polres teh geus we urang ge meunang neangan nu maot teurisnya pikiran anak mah tah neangan saya caritakeun ngetang napakuran saya kan nyeun dapur umum teh di dinya di puncak bohong dinu titik leungit teh jelema eta nya si budak eta kahanap teh tali karamantal teh panjangna 150 meter. Tilu eta teh. Berarti lamun 150 meter 450 meter kahanap teh. Manggih dina sumber cai cenah capitna warna hejo, inget kan cenah capitna teh. Warna hejo, swallow deui bener. Warna hejo bener di dieu diubak lah kabeh di dieu. Saminggu teu kapanggih dititah balik tah. Geus cenah balik ieu. Dihentikan we. Heeh, geus mau balik. Kodarul dikesakeun ku Gusti Allahnya nu tadi dongengkeun ku ya palamat jeung berdaknya di geng KNBC anu jalur ka Cikopi teh anu jalur anyar ka Banjarwangi tah di dinya kapanggihna Mas Mawat hirup ris jadi walau alamnya da eta mah kersani Gusti Allah saya ge murag kahanap sigana kan aya sumber cai nutur cai kapanggih gunung ngarit di daerah Banjarwangi di Cikopi eta anu jalan anyar nu ayeuna erek ditembuskeun ka Banjarwangi di dinya kapanggihna cari lu eta meunya suka eta nu susukan di kajalan geus aya nu lepas nu gede nutur cai eta kapanggih dikesakeun tah makana gugunungan teh bisa aya kajadegan tah ieu pengalaman real gitu Aris bieu kasagara moal cai ku sakieu kade salah saya oge pernah ngalaman Riz aya apa mah di luhur saya ge ngalaman siga gitu Riz ngalaman kadang ku sompral mah gitu nya da memang camun kebekeran cerdak deui lamun cek si Ecek teh mah ulah sompral lamun keur kayaan teh da memang urang hirup di dieu berdampingan kan aya anu katingali jeung anu teu katingali teh kan jadi lamun anu tah lebah anu teu katingalina urang kudu bijak teh ka dinya karena iri nu katingali bagus pugu urang teh bisa jika komunikasi izin misalkan balik ka dieu wios teh anu teu katingali kan kumaha gitu jadi memang sing asak lah lamun misalkan ka barudak nu resep gunungan tapi alhamdulillah lah di komunitas ieu mah gotong royongna alus itunya silih bantuna alus jadi loyalitasna teh bener-bener gitu jadi hiji tumbang teh diroyok usararea memang harus siga kitu gitu ulah sampai ka non aya nu tumbang lila wae geus tinggalkeun we tah ulah nu kitu teh ka contoh ieu KNBC ya KNBC temurah di nu jauh kamari ditinggalin di tungguan di mana di eta di lelesnya lelesnya beda jal ieu tinggalin salah jalur ditungguan we nya kemudian da kopi cai tinggalin balik gobar teh ya henteu nya bisa gobar oh tapi Ipan mau sok ikutan sok aya nu pernah menang motor tuh gitu aya saha menang motor bos itu ate bos mandiri da di tiketnya temennya dikocoknya dikocoknya heeh Apa cerita ternyata? non Ayo ke kafe cerita. oh ya bam nu kitu na meureun aja nu kudu diomean teh sama harus diomean ari jeung barudak si Ecek mah mun trabas eta Cek lamun menang motor kumaha cenah nah dicabutan ieu maneh ke bagian pentilna ieu ke bagian busi ieu ke bagian cekang gitu pening gitu mah di perutulan tuh Cek tuh dijual tages dijual duitna baru dibagi-bagi cenah cek barudak motor eta mah barudak motor si Ecek
Tapi next time kayak baru udah terabasna oge wang onang lah ka dieu ke kati Koro TV nya. Urang datangkeun deui wang sharing deui sugan cing dongengna sarua teh jiga KNBC gitu. Loyalitasna sarua teh jiga KNBC gitu. Nah, aya sarua murang maling ngalungkeun motor gitu. Ayan tuh gitu kan dinu motor sarua tuh jiga gitu. Tapi udah memang naon ngaranna teh wadah komunitasnya memang ajang urang hiji keur nu ngora ngadewasakeun diri karena dinu komunitas eta aya nu sepuhna terus aya nu sababadanana aya nu saluhur aya nu sahanapeun dina wadah eta keur nu sahanapeun meunang nu ngarora eta hiji ajang keur urang ngadewasakeun diri. Jadi diajarkan geus karolot gitu kan sararepuh teh berbagi pengalaman sekalipun ya kadang loba heureuy na geuningannya tibatan gitu tapi di balik heureuy eta kan nu tadi teh ya garis besar kesimpulannya gotong royong kan jeung loyalitasna gitu nu utamana mah eta gitu utama menjeng liliwetanananya berarti anu can ka sorang teh ke Pangandaran unggul gitu ya lian di Pangandaran ka mana cikan Bali seperti nantang euy Mana ya? Makan limun. bener Bali makan limun bener lian di Pangandaran ke mana target ieu mah target KNBC ya lamun dana aya gitu ieu mah. Anu lain mah atos dengan ka Pangandaran. Dengan Pangandaran ngan jalur selatan berarti nya. Iya. Kayak di target masih banyak gitu ya. Loba siga daerah Galunggung. Ciurip, tempat ulin kan banyak. Oh iya benar, Ciurip, ari ka Ciurip ke Acan, Curug Orok. Curug Orok nya Sumatera. Arjuna Panawa. nepi ka dinya. Acan. Oh, Acan sugan teh nepi. Direkomendasikan ka dinya bener. Asli saya. Lamun teh jeung gorok mah giwi deui. Oh, yang dipegat iki ya. Pegat kumaha ieu? Bayar teu menang ya. Tenang nego, bisa nego. menang nego. Kadang ke tempat ulin biasa bisa nego lahnya gitu. Kadang tepul 100% gitu ya gitu. Kadang bisa nego sabaraha lah. Iya mah teu bisa gitu. Bisa ge balik deui Kita balik deui urang. Oh, balik deui we. Oh, langsung diusir. Aduh anjir. Kada eta ya pemerintah Garut ya. Anjir, wah yang dikritik ayeuna ya. Garut Pribadi. naonana? Teu bisa kitu kade. Da anger eta asupna kanu PAD oge. Aya asup kana anggaran daerah ya. Kenapa pariwisata di Kabupaten Garut kurang maju? Karena mindset anu orang-orang nu cicing di dinya, mindset receh hungkuris di Garut itu. Bandingkeun Garut jeung Kabupaten Pangandaran. Pangandaran itu adalah kabupaten anu kakarajadi. Tapi PAD-na ayeuna halus. Karena mindset masyarakatnya teu receh gitu. Tah ieu bahasa orang kemana nya? Kudu parkir 5.000 pan. Pan ditawar teh kurang 3.000 teh. Bisa we cenah lah. Kakak yang misalnya 12.500 nya tadinya nego orang dan 12.500 masuk esok ke bios we 8.000-an we masuk kayaknya. Padahal gratis. Gratis itu tuh. Gua camping mana ya? Ya jadi gitulah, memang perbadag oge ke pemerintah Garut khususnya ke ningkatkeun objek wisata memang da potensi pisan. Kabupaten Garut mah misah non kabupaten anu beda ti batur. Sok potensi wisatana lah. Ya, aya nu sarua Sukabumi beureunan, terus Cianjur gitu. Tasik lah meureunnan kabilang aya gitu nya sama. Bagus Ciparanya, namanya dongkap bukan tempat wisata teh langsung dipenta Balan saya eta nu gunung-gunungna. Dongkap asok mangga istirahat lah. Istirahat lah cenah sok cenah ieu sabedana bali dia simpen ieu langsung tiket enggak. Diurang kan enak gitu. Saya tahu men PR badag keur sarea oge gitu nya khususnya menteri pemerintahan ngafasilitasan masyarakat itu lah kagok gitu. Jadinya meureunnan kesimpulan tinu obrolan malam ayeuna hatur nuhun ka Pengamat Benar Aris Mangadin terus tiasa ngariung mumpulung di Koro TV sharing lah berbagi ilmu meureunnan di mah balaka ceprotan ngobrol di dieu alhamdulillah meureunnan bisa disimpulkeun ku saya dina obrolan nu ayeuna lamun urang ya nyere hiji bahasa kolotnya nyere hiji dipotongkeun babari tapi lamun nyere aya 20 erek dipotongkeun hese tali di barat eta urang kudu hirup gotong royong nya da can aya caritana jelema nu ngagali kubur ku sorangan mandian ku sorangan nyolatkeun ku sorangan can aya dongengna nya maot oge urang pasti merlukeun
seseorang orang-orang anu aya di sekitar urang. Tah jadi meureunana wayahna dina hari ayeuna meureunana ti Koro TV kasumpingan ti KNBC hatur nuhun pisan mun ka bapak-bapak jeung ka anu ayeuna. Omat meureunanya ka rekan-rekan ka pemirsa ti Koro TV geus lah tong ditonton pokona mah ti Koro TV mah. Tapi ieu mah nya mono ya gitu. KNB. Tapi lamun sakirana maksakeun rek ditonton omat sadiaan Mixagrip aja koneksi. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.